Di batur mah dibatur gitu, dibatur mah di dia mah teu naon ke kakarek, di batur masuk lobaan gitu pakueuh palura. Ya teu naon. Terus itu terus. Ya ini nyawerna saeutik mah kana tereh gitu. Wow, teruskan itu teruskan. Pak Haji, jadi lagu dubi teh naon poinna? Allahumma gfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ngadoa ya Allah pikasih aranjeuna sapertos miasih abita ya pegatna tingali ibu. Ibu adalah orang yang paling berjuang untuk anaknya. Setuju? Berarti ulah rek doraka kanu jadi indung. Setuju? Keur hareupeun pakuwu wayah nyusuan, keur hareupeun palurah wayah nyusuan. Eta nu keur nyusuan tempokeun ibu di Bangbayang geus eueuh ka era teu peda hareupeun paku teu peda hareupeun palurah yen budak nu keur di ais BH di benyeng sat hulu budak lelepkeun lep bibir budak cacamulan amuah pertanyaan kuring eraeun teh hidungna geus eueuh ka era na saking cintanya dengan seorang anak jadi doraka gede lamun aya budak ngalawan ka kolotna teh teu inget keur kitu nu mawi ayeuna Kang Sarwadi sareng Teh Yati ngumpulkeun urang teh minta doana ngarah ojan dicetak bener-bener jadi budak kali anu saleh ya Allah ya Rabbal itu poinnya Pak teruskeun Pak Haji kita tadi ibu-ibu diogok ibu-ibu mah kudu diogok Bu hidup ibu-ibu. Ibu itu adalah makhluk yang istimewa. Amin gitu. Kudu bari hudang yang ngaji aja. Bios. Kenapa saya bilang ibu ini makhluk istimewa? Karena ibu itu Allah ciptakan. Allah ciptakan ibu tidak dari tulang tengkorak Nabi Adam. Teu dicetak tina tulang bincuran Nabi Adam. Teu. Kenapa? Karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Prokolat jeung ibu-ibu tuh. Sengaja Allah tidak ciptakan ibu tina tulang sampean Nabi Adam sabab awe lain tincakeun. Tetapi perempuan Allah sengaja diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Di mana tulang rusuk posisinya sangat dekat sekali dengan hati karena memang wanita hanya untuk dicintai dan disayangi. Oh iya teh aing so sweet tah. Terus. Wah, ibu-ibu asa dipangmeunangkeun ku aing. Pak Haji jadi gitu iya cuman ibuna kudu soleh cok cumentil hareupeun batu teu meunang ibu mah omat Teh Yati kageulis teteh tapi jangkan Sarwadi peun sok aya pan ibu-ibu dangdan aya rek kondangan aya teu oh rek kondangan dang biaka bibir kayak katanya buru make lipstik lipstik eta tadi Adapun panon make shadow blush on ting mah harang hangsu disontrenkeun. Minyak seungit biasa setengah botol ditanya ku salaki banyak ka mana mama kondangan. Ai pek teh diajak ku salakina dipeng kita apakah batin. Ai pek teh ngomongna teh. Nah, deung salaki ieu make daster. Awak lain seungit no kopling hangit. Make tali BH sasaliwahan. Calana jero geus caropong. Atuh salakina ngomong, "Mama, kieu geuting mah aing teu nafsu." Aya da gitu aya. Ih, dasar bungur beres. Kade kageulis lahir batin payuneun caro. Nu kaduha, wanita itu Teh Yati kata Rasulullah harus kuatoat jauh-jauh supaya kunaon cenah Pak Haji saya ngabina indungna sabab indung pangdeukeut jeung budak. Leres teu? Jadi ibunya yang lebih harus tahu diri. Pak Haji kudu taat karena perintah salaki, kudu taat terutama kepada perintah ibadah. Misalnya kieu bedug di sada. Suara naon teh Bu? Ih, suara Pak Haji. Manya aing disarokeun jeung bedug. Gorok ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu diingatkeun ku salaki mama eta ada. Ulah ngomong ke aing
nyaho adat cek saha lagu wartiem ulah gitu cek oh siap bapak imamna mamah makmumna wih keren ngan ari deket mah jeung musola geuwat marangkat ka musola siga kamari ke romag itu berjamaah komo nu bacana goreng alam taro kae papa larobuka biasa bil cek aing mending berjamaah ngeunah jadi makmum mah imam takbiratul ihram rangkari Allahu akbar imam waladolin rangkari amin leres teh teu kudu ngapalkeun surat-surat pondok imam mah kudu imam kunut urang kari amin imam salam milu salam imam balik milu kira-kira cicing milu sholat leres dah artinya apa begitu enaknya jadi makmum nah tuh mumbung teuing padahal ada keberkahan 27 derajat jalma anu daek ngalaksanakeun sholat berjamaah halo tugas poho deui halo 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 gaul ngarana aduh pak eta tadi keur lampak geus lewat anu belok ka kiri ka Bang Bayang geuningan eta haterna nyur-nyuran bujur aing asarek coplok ningali jalan tingko sewad leutik komorek asup ka Kang Carwadi ka dieu aing satapa ya aing tingko sewad moal ban hareup tapi alhamdulillah Kang sim kuring berkah salamet meureun doa nanti sadayana amin Pak Haji jadi kalau begitu jangan tinggalkan sholat kenapa tidak boleh tinggalkan sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat pangheula-heulana isuk jaga ninggiaton ditaroskeun poeun Allah bu Allah mal naroskeun mobilna Avanza Innova motorna Honda CRF TTS apakah cenah sawahna leutik talaga imahna petot atau hagat teu nu ditaroskeun poeun Allah muhiji bagaimana kamu mampu menjaga sholatmu jadi kalau begitu ingin barokah Bang Bayang satu kata sholat berjamaah insya tos wak kopina tos beres wak tos ulah bulak balik teh wak jamaah nap ka uap pindah kali teh ka aing aing mah aya nyoba bulak balik keur kieu teh asa kasinggung da masalahna jalma mah lalajana bal kakuring ka nu hayu we liwat terus ya terus Pak Haji gitu jadi jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun usahakan berjamaah kompak berjamaah itu poinnya bu terus itu terus ojang ingin dicetak oleh kita menjadi anak yang soleh kata kuncinya tetap sholat geuning sholat teh Pak Haji pamajikan hayang soleh sholat budak hayang soleh sholat lembur hayang barokah ge ku sholat kok begitu Pak Pak jangankan kita manusia biasa kelas Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna pernah nyarios dina Quran Allah sampaikan dalam Quran Rabbi habli minas salihin saur Nabi Ibrahim ya Allah jantankeun pala putra abdi sing saroleh geuning pala putra kan anak kadua Ismail sareng Ishak geus kitu kumaha Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a saur Nabi Ibrahim santosna tadi ngadoa ya Allah cetak barudak abdi sing saroleh nu kadua ya Allah jadikeun diri sim kuring sing janten jalma nu keur sangadekeun salat Rabbi ja'alni muqimas sholati ya Allah jadikeun kuring jadi jalma nu keur sangadekeun salat teu egois Nabi Ibrahim nyarios kitu lah wa min dzurriyyati termasuk turunan kuring berarti anak-anakna Ismail sareng Ishak cek Nabi Ibrahim Ishak sareng Ismail sami ya Allah mudah-mudahan sing jadi di ahli salat eta kelas Nabi Ibrahim jadi cece akan kurang Bang Bayang lamun keur ngadoa ulah ujung-ujung minta bayar lunas hutang naon heula Pak Haji hiji minta ampunan sholawat geus sholawat karek urang sampaikan hajat urang ka Allah sing ingat doa nak tuturkeun Kang Carwadi Teh Yati sing jiga
Nabi Ibrahim mun nganggo bahasa Arab Rabbi habli minas shalihin Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a gitu doana Pak Haji teh yatim teu apal cenah make bahasa Arab geus ku Sunda make bahasa Bangbayang kumaha carana ya Allah jantenkeun para putra abdi sing saleh-solehan osok yakin ngan ka ditu cece sok inget kana cilan BRI kuduna kieu ya Allah jadikeun para putra putri kuring sing saleh-solehan ka ditu jadikeun diri sim kuring sing janten jalmi nu kersangadekeun salat termasuk turunan kuring sing jagayana salat itu geus kitu karek kado anu sejen supaya anak-anaknya teu ngalawan ka kolot kahartos. Jadi poinnya tetap jaga sholat kita, jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun, sehebat apapun. Hebat jalma teh Pak Haji cenah Pak Haji hayu cenah ditah sholat ka kuring di Bangbayang aya jalma teh sholat tara, puasa tara, zakat tara, infak hese tapi cenah ku Allah geuning cenah angger rezekina mah murudul bahkan kuring sok ngomong gitu ya Allah aing tara sholat rezekina cenah hayu we dikiriman ari kuring cenah hirup perubahan aya sok kitu aya geus kajeut teu kajeut kumaha geus hanya saja Pak lamun aya urang bungur beres naudzubillah urang Bangbayang hirupna walatra jeung batu hirupna mewah anak-anakna sarukses tapi tara salat tara ibadah eta keur diwowoy ku Allah bahasa agamana nyaeta istidraj manjana ari istidraj teh keur diwowoy ku Allah jalma teh tara ibadah tapi dibede rezekina mucekil bae panen mucekil balik di Jakarta duitna golades gede panto datang ka bungur beres teh kadieuretan bae tapi tara ibadah ulah bangga picilakaeun hareupeun irung nampu naudzubillahi min mending kurang hidup sederhana tapi barokah ya Allah ya Rabbal datang ngamun terus itu terus moal bosan moal yakin moal capek siap lebih ke setengah hiji siap cak bit dor dalam cari cing di setengah hiji jam setengah 11 aing balik cece balik ke mana cek kudu ditanya ku aing aya nu liwat tah asal baru ulak balik bae itu tadi masih neng kulitna bodas ka mana teh tuh main teu liwat deui neng cicing sia teh we bolak balik siga setrikaan wae terus ieu terus Pak Haji naon nu ditanamkeun ka cek naon teh Oja tadi bekalnya tetehna teh Yati cantik di hadapan Kang Carwadi lahir batin kedua taat terhadap perintah suami terutama perintah sholat yang ketiga teh tolong jaga apa hafidot farjaha wa malah awe mah kudu bisa ngajaga kehormatan lamun salaki keur eueuh di imah omat ulah sok cumentil ka lalaki saja ieu mah sok salaki keur mangkat ka jakat enggal bapana nuju teu aya melepek cek aing teh naudzubillahi min terus Pak Haji lamun kitu kudu jadi bidadari surga naon cenah bidadari mereka apal teu teu apal deui teu kudu bae sok atuh Bu ada dua pilihan saya bercerita sedang istri salehah yang kedua poin saya ingin sampaikan juga bahwa anak ingin soleh itu dari segi makanan pakai rezeki yang diberikan kepada anak kita catat baik-baik rezekina teh Yati Kang Carodi harus rezeki yang halal di mata Allah dan di mata manusia teu meunang ladang nipu obi mah budakna hoyong soleh tapi sok nipu batur ngahutang ramayang eta nipu batur heueuh sok aya itu anu protes ka aing demo teu nyebutkeun mih osok ngan sok aya teu kabeh berarti dan lumayan lunas loba darasa ori keur nambut mah aduh ari wayah mayar molot naon sia nagihan ka aing halo sarua jeung nipu eta teh darasa keur nginjem amis wayah bayar pahit Pak Haji berarti maraban budakna ladang nipu dosa ulah ngarep-ngarep budak soleh teh sawahna lega tapi hayu we nampingan sawah batur unggal usumpan sapaculan mangkali sapaculan 20 cm itu 5 kali panen teh 1 meter
nang nyolong tina sawah batu eta disebut teh Spanyol, separoh nang nyolong. Celop ditanami cau, celop ditanami buah-buahan. Buahna dihakan ku anakna, cauna dihakan ku pamajikanna. Kira-kira barang halal barang haram. Jadi kalau begitu cek Quran, cek Allah, cek hadis, al halal bayin, al haram bayin. Nu halal geus jelas, nu haram geus jelas. Urang kudu bisa ngamilah-milahna. Kahartos, konsep anak ingin soleh adalah ketika anak kita diberikan dari rezeki yang halal. Dek, lagu haram deh. Kemenang joget Pak, nyawer menang joget menang. heula tukang Homi Eka. Aduh, biduan wing nu rada sehat ya. Teraskeun itu teraskeun.
Pak Haji, jadi berarti lamun gitu setelah tadi tanamkan anak kita dengan iman, dengan jengan ke pesantren, didukung dengan kesolehahan seorang ibu karena beliau dekat dengan ibu, terus teh da budak mah biasana nempel teh jadi indung ku bapana dibere duit 500 perak ngarasa kurang huliwan karena bujur indungna, terus teh mah gimana jangan terepung mangka neng duit nate eueuh deui tapi ngaran kanu jadi anak eta indung langsung kusiwal ngaluarkeun tina gigireun BH set ngomong ka budakna ulah bebeja ka bapak jing eta indung dibelaan ka kitu betul teu hidup ibu-ibu itu pantes lamun urang ayeuna bisa ngalawan ka kolot mulyakeun kolot urang nu aya keneh sampeurkeun penta hampurana penta doana nu geus eueuh doakeun satuju doakeun indung urang nu tos teu aya sepuh urang nu tos teu aya bapak urang mudah-mudahan sing tampi iman Islam ku Allah ya Allah ya Rabbal Pak Haji aya keneh bekal kanggo cep ojak kok ada naon walladzina utul ilma darajat sakolahna tuluykeun walladzina utul ilma ilma ilmu berarti pendidikan kedepankan pendidikan tidak cukup kita hanya pesantren saja sekolah juga harus tinggi dan hebat Allah itu sudah berapa abad yang lalu itu menyampaikan turunnya Quran coba ayeuna orang bisa ngerasakan dengan perda-perda yang ada dari pemerintah contoh seorang kepala desa syarat minimal berijazah SMP menang ijazah SMP teh ladang sako nyiar L berarti walladzina utul ilma darajat cek kuring Allah mah geus ti heula ninitah dengan ilmu teh untuk pejabat desa hanya boleh ketika memiliki ijazah SMA ulis lurah itu ijazah minimalnya SMA hartina naon nu anjog ijazah SD ulah ngimpi hayang jadi kumu kitu logikana leres teh cek kuring bener pendidikan cek Quran geus aya tingali Quran Al-Mujadilah ayat 11 yarfa'illahu alladzina amanu jalma bakal diangkat derajatna hiji nu beriman deukeut ka Allah nu kadua walladzina utul ilma nu sakolana luhur tapi tetap Allah nanamkeun iman heula agama heula loba jalma anu palinter geuningan kabalingan hayo pake nipuan batu hayo korupsi tungtungna ngararingkung leres teu na'udzubillahi min itu poinnya matak cek Quran tanam iman tanam ilmu budak keur mah bager soleh pinter doakeun ozan sing nepi ka kitu amin ya Allah ya Rabbal Bu syukuring sok inget kana lagu salapan sasilamina urang dikandung ku indung salapan sasilamina tapi indung henteu pundung ti minggu ka minggu indung nunggu najan susah tapi indung tetep bunga bunga we ceyati hamil bebeja ka abah neng hamil pangijieun paku doakeun cek paku Rabbi habli minas sholihin pangijieun pak kiai doakeun ja'alni imam salat yang diri tempat taqabbal doa pangijieun Pak RT bingung aing maca naon sia doa geus cenah nu terek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad geus kaje tapi tetep nu datangna do leres teh ti bulan ka bulan pinu pangorbanan najan ripu tapi indung henteu ngangluh naon nu anjokan orok siang wengi indung meredih kahyang widi ka Allah utun inji walagri lahir ka bumi ngaharapkeun supaya lahirana lancar taya mangsa nu kaliwat namplokeun ka nyaa sangkan hirup bagja tur waluya itu lagu kan dong lagu tapi aing sok sedih tina naon oh tina naon cenah Abah siapa tuh siap ulah moal mal ceurik komod mah nya disawer ceurik ari Abah lagu ini saya khususkan buat Ojan Kang Sarwadi saya kasih buat Ojan dia mau pakai lighting bagi halus ya
walidaini ihsan. Geus ditetepkeun keur aranjeun kabeh ku pangeran anjeun kabeh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, untuk beribadah, dan kamu harus mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra halaman 255 sekitar baris ke-8 tilhun. Surah Allah, fala taqul lahum uff, jangan katakan ah. Wa qul lahum qaulan karima, ngomong ke kolot dengan bahasa yang selalu memuliakannya. Doakeun mudah-mudahan sing sareng solehah sadayana, amin. Salaman sasilamina, urang dikandung ku iya. Salaman sasilamina, tapi indung teu pundung. Minggu ka minggu indung nunggu-nunggu, najan susah tapi indung tetep bunga. Di bulan ka bulan binu pangorbanan, najan ribu tapi indung teu nganglu. Siang mengindung perdi lahian widi, kutunin jiwa lagri lahir kabudi. Daya mangsa nu kaliwa namplokeun kanyaan, sangkan hirup bagja Purwamuya. Teraskeun ieu teh, teraskeun. Jamaah rahimakumullah. Itu beberapa poin ketika kita menginginkan anak kita soleh dan soleh. Pak Haji, ya lamun geus kitu warga masyarakat geus sareng solehah, apa yang akan terjadi ka ieu lembur? Maka Allah ngajanjikeun kabarokahan di pintu langit, kabarokahan di pintu bumi. Allah pasikeun kangge urang bayar. Amin gitu. Oh gitu Pak Haji. Iya. Jadi kabarokahan. Tapi lamun warga masyarakat urang bangbayang geus embung salat, embung ibadah, embung nanaon, embung ngadegkeutkan ka Allah sebagai bentuk hablum minallah. Kajelma urang geus teu pati care, geus teu pati merhatikeun, padoli teuing sangsara manehna, boga hutang manehna, nu teu dahar manehna. Dah, naon urusanna jeung urang. Geus rasa kanya empati kita. Selesai kita Pak. Allah kirim musibah ka urang, naudzubillahi min. Lamun cek Januddin MJ tak kieu, yang mabok elu, yang beli minuman elu, nggak pakai duit gua. Tapi ketika Allah kirim gempa bumi, yang kena bencana bukan hanya lu doang. Tah cek Januddin MJ tak kitu. Lamun kuring ngutip dina ayat Allah, surah Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Urang bangbayang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ketika Allah nurunkeun hiji musibah teu dikhususkeun keur jalma dolim wungkul, jalma ahli ibadah ge beunang kacilakaan. Porosot aya longsor, jalma nu sok salat, jalma nu teu salat sarua beunang. Matakna penting urang deukeut ka Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu poinnya. Sing deukeut ka Allah, eusian deui masjid. Insya majelis taklim sing pinuh ulah kunini hungkul bari nyareupah. Saha nu kudu kaharu? Anak-anak muda-mudinya maju tampil ke depan. Abah Nur geser, Abah Nur bah cicing Abah istirahat, ganti nu ngarora ameh adan ngeunah ngimamana ngeunah. Setuju? Tetap Abah sebagai penasehat yang terhormat, tapi yang tampil tetap anak muda. Takbiran ge budak orang mah ngeunah. Takbiran ku aki-aki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Tapi lamun ku budak orang bakal kita kirana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wih, budak Quran sore. Allah ngeunah takbiran. Leres teu? Abah Nur. Allahu akbar, geus satengah opat. Oh, nu gantian. Halo. Satuju budak orang tampil ke depan, satuju didaroakeun budak orang sing solehah, amin. Kenapa begitu Pak Haji? Supaya musibah ditebihkeun di Bang Bayang, amin. Tapi lamun urang Bang Bayang hayang berkah salamet, yakinkeun kata kuncinya satu, ulah nyieun maksiat di Bang Bayang itu. Pak Haji, ari gaplehan meunang teu? Meunang. Cek nu betahkeun mah. Pak Haji osok teu? Bisa. Namun ditanya bisa. Naon hesena gaplehan. Batur ngaluarkeun balak hiji tembak wae hiji genep. Batur ngaluarkeun taraje genep-genep, sikat genep kosong. Bisa harta? Bisa. Pertanyaan osok tara. Naon sabab? Diperhatikeun nu gaplehan teh sok tarareh pae. Sabab diluhureun kanu hadapan ngadoana modar sia eta. Matak aing daripada paeh murah-murah mending hanteu gaplehan. Aing nu protes ka uing, wah Pak Haji pancen eta nu dibere nu dipaehana ge kartuna. Dauh nu ngomong kieu, punten Pak RT kartuna paeh teu. Ning ngeunah eta modar sih aing daripada tereh paeh mending teu gaplehan. Ning salat tahajud geus puguh insya. Jadi gitu Pak Haji, itulah pentingna urang. Dek, kadi dek. Aya lagu nu kieu gini anu jalma lamun mung ibadah engkena teh sok dikirim gempa bumi teh kumaha geuningan repna teh cicing nu Maha Agung kadi beuh kadi anu bumi alam kumaha teh kumaha podeh kumaha play eta teh lirik eta terakhir teh nu dina rap terakhir itu kalimat terakhir itu ayat Quran. Ma terus duh Gusti mugi-mugi teu aya deui da gempa di mana-mana bumi alam hoyag-hoyagan nakasaha abdi nyalindung iwal ka Gusti nu Maha Agung. Lagu gentong dek udah dek ulah aing capek aing kopi tiis kopi ulah kita ulah ame tere balik aing
Prokhula tukang ngoneng Dewina cicing bae. Iya Dewi wios telat. Wios telat. Wios telat. Kurang Inggris ngomong better late than never. Iya. Nuhun Wak. Hatur nuhun. Nu ngajemput Kang Haji di kali itu. Oh mohon ya. Oh Bapak Pak Parmin. Mohon Bapak Parmin. Iya. Katiri Pak Parmin mah sok make bondu. Teras ieu teh teras. Masih siap keneh? Can bosan? Ya Allah. Geus atuh barani. Oh amplop loba keneh cenah teh. Aduh Pak. Pak Haji, itu kuring teh asli mah capek cece. Jadi tadi pagi kita sama tim di daerah Randusari Ciberem. Gigireun anu bade di keum geuningan di Cibingbin. Ciberem. Geser deui di lembur. Terus pasukan abdi ka kesusukan. Wongina kudu ka Bangbayang. Jadi capek. Jarak rawuh deui. Tapi alhamdulillah anu penting berkah salametnya. Itu. Kang Pak Nur. Wih, nyaho aing sok ada deui. Siapa dong? Jazakallah. Aduh, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing ngerasa mending kumisna Pak Nur teh. Masalahna aya laguna pasti peureuskeun komo kunu kumisan kumisna nu baplang Ibu Enur ti jengkang. Jamaah rahimakumullah. Tayati Kang Haji juga pengalaman balik ngaji di daerah Salem, terang Salem nanjak di Cibingbing bawa antun lewat Dio bae ngetan kalau weung Dio siga kieu Haji eta teh posisi nate Kang Sarwadi pan perjalanan hampir sama lah kesini hampir 1,5 jam di Cibingbing teh gancang serius rek uwi teh abis turun tabus 10:30 teh pas di Lio teh sekitar tabus 11:30. Waduh, wah, rek turun ke iPad teh aya polisi ngeureunkeun. Keur mah keung aya polisi. Eta untung aing teu kieu teh. Ya Allah, ieu teh naon deui atuh. iPad teh ternyata keur pamariosa. Tapi da urang biasa, beda urang mah warga masyarakat yang baik bertanya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak polisi, cikuring teh kitu. Ada apa ya Pak? Mohon izin Pak, sedang ada pemeriksaan. Terkait apa Pak? Terorisme. Sugan beungeut aing dia teroris kait. Ari geus kitu teh naon? Enggak Pak, sebentarnya ada pemeriksaan, dipariksa Jayati. Ternyata para dipariksa ujung-ujung di posisi bagasi mobil aya kardus di sana bom dipariksa teh lain. Kaciri teh lainana teh naon? Aya cokor hayam nonghol. Sing horeng teh tinu boga hajat aing dibekalan bakakak. Eta teu pira aing gara-gara bakakak salamet. Cek polisina teh oh ieu mah kiai tas ngaji balik aman. Jadi kuring bisi anu ngeureunkeun ieu mah bisi teh. Bisi ieu mah bisi. Bisi keur mudun teh kitu eta deukeut Lebak Herang. Bisi ieu mah bisi. Dina pupudunan Cikaso teh mah. Rupan eureun paur pisan. Halus nama aya bakakak hayam. Cokorna tong holkeun. Pak Haji, mu aing cokorna bae mah. Kada cai ati jauh lah pokok.
nu ngeunah mah aslina mah cau mah Ambon cau raja pelem jamaah rahimakumullah heureuy kita heureuy bohong heureuy ieu mah kedongeng sote di batur aya di Kang Carwadi Ceu Yatim ulah lah kirakeun ieu mah kedongeng sote di batur sakali ini kedongeng sote di batur tapi memang ari hirup kudu umum jeung jamaah rahimakumullah kekeh sok tanyaan ku pamajikan cenah mana berkatna teuing atuh berkang Carwadina teh aya jeung teh hatina teh hidang teh aya gitu meureun ameh gampang nyarita teh kuring teh teh meureun kudu mah aya gitu kuduna ieu malusna ameh aya we jeung alasan bebeja atuh rada peuting balik teh jamaah rahimakumullah terus ya teh terus Pak Haji lamun warga masyarakat urang Bangbayang urang bungur beres geus hirupna sakinah mawaddah warahmah anakna jiga ojan soleh nu awewe sarolehan amin gitu barokah insyaallah barokah rumah tangga bakal betah yakin insya betah atuh jaradi ahli ibadah kabeh geus malain pakyak ya gini kita kitu Pak Haji sabab urang kadang-kadang ngagabung kana kualitas ibadah urang lamun boga tatangga batur salahun nu sok teu akur hatina naon geus jaradi ahli ibadah mah malah pasea sok aya pansun panasan gini kan tatangga kabeli TV 58 in panas tiris nutas beli TV kabeli motor Nmax asup ka puskes nutas beli motor kabeli mobil paeh eta tatangga sing horeng teh sok panasan ka batur Pak Haji kudu kumaha lamun tatangga meunang ka bunga urang alhamdulillah wah panas teh urang atuh ulah batur meuli termos sorangan nu panas ulah kitu hartina kieu lamun boga babaturan hirupna sukses urang syukuran kau alhamdulillah paling henteu lamun boga babaturan sukses moal nginjem duit ka urang eta panggampang-gampang lereseuh alhamdulillah sukses si babaturan urang kira-kira nginjem duit ka urang moal tapi lamun babaturan urang sangsara besar kemungkinan akan nginjem duit jadi hartina ketika ada teman kita tetangga kita yang sukses kita syukuran alhamdulillah tetangga kau beli mobil sugan rajin ke air rek ngajuru urang Bangbayang jauh nginjem mobil puskes pakai mobil tetangga main deket eta sirah halus ke tetangga teu meunang goreng jeung tetangga komo ibu panasan kanu padu tetangga bari jeung engkena efekna teh sok kanu jadi salaki dah hayu bae rurat rek ka tetangga tuh bapak batur mah tuh bapak jokna batur mah anyar jok geuat balajak cuaru pan loba eta cenah belokan halo teu kenging sok panas kuring rek mokeun judul lagu duet sareng Neng Dewi ari Neng Dewi teh juara karawitan Jawa Barat jadi nyok sora Sundana memang banget karasa ngarenaheunana teh gitu lamun kuring mah memang basicna kori kurang ngaji Quran baheulana mata teu pati petot teuing uing bacaana teu saalus para kiai di dieu teu mata ngerakeun terus eta terus di lagu pepeli lagu kentong nu kumaha sih Kang Haji nu kieu ya aya lagu Kang hai rek nuhunkeun diserahkeun saya awal panasan ulah ditarurutan kan deh hirup jeung akang mah susah we jeung sangsara bo ibu di awal panasan ya omat tong dituturkeun kamu diserahkeun pengantaya kasenangan eta gelis sudah luasan naon kasalahan akang mah loba tuh tingali istrina Kang Andi tuh tingali istrina Kang Madi mas rencep imah angkreng sawah nangaplak mobil Mercy pang anyar lah gitu atuh ulah disaruakeun jeung batur da urang masa di pangalahanana da ieu awe panasan nya Kang ari batur mah mas rencep pakaya boga ari urang boga naon ari urang mah pan SKG digadekeun di tah gitu rek minta naon deui kanggo direk balik talap mah susulakeun bae ge meh urang pepegatan akang rek merepet paling naon teu sakabeh pamimpin baleuhan loba keneh hirup
Tapi memang kapingan pencemaran nama baik. sok atuh dedenya dios ka ibu-ibu jadi ulah sok panasan rumah tangga Mun teh. leres ari di rumah tangga menyebu tong janten jalmi anu panasan. Sababna? Kedah tumampi kana penghasilan ti caroge alit ageungna kedah ditarimakeun eta tos rezeki urang panginten kitunya. Alhamdulillah. Kayak teh ceramah teh aing teh di dinya. Daripada digentosan. Diuk geus aing lila lah kayak. Aya biduan hayang milu nyanyi, hayang milu ngomong segala rupa. Tugasna ge nyanyi hungkul, hayang milu ceramah. Kayak honor aing dipotong deh. Jamaah rahimakumullah. Kita pada akhirnya sampai kepada titik akhir. Ridho ngadoakeun budakna Kang Warta, Kang Wadi sareng Teh Yati. Ridho ngadoakeun Cep Ojan. Lamun ridho tuturkeun doa kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbah. Alhamdulillah. Kang Carwadi, Teh Yati, sadaya jamaah parantos ngintun doa kangge kabarokahan tuang putra jenengan Cep Ojan. Doa nu didugikeun ti jalmi-jalmi saleh solehah urang bangbayang langkung ti 40. Saur keterangan nilaina sami dengan doanya seorang wali. Artinya insyaallah doa kita malam ini dijabah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teraskeun tong teraskeun. Di mana-mana ge geus ngadoa mangeusan. Sugan uing teu capek. Ridho dipimpin doa ku simpuring ridho. Kangge kabarokahan Bang Bayang, kangge kabarokahan mobil khusus kulawargi Kang Carwadi miwah Teh Yati, kangge kabarokahan Paku sareng Bukuwu, kangge kabarokahan Palurah sareng Bulurah, kangge kabarokahan sadaya perangkat desa, kangge kabarokahan sadaya warga masyarakat urang Bang Bayang sareng Bungul beres, kangge kabarokahan sadaya nu hadir wengi ieu di bumi Kang Sarawadi miwah Teh Yati, urang ngadoa. Siap? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyinuna wa yu'minullah yadullu fawqa aydihim faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man awfa bima hada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma bizidna 'ilman nafi'ah وعملا صالحا وقلبا خاشعا ورزق حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سلام عليكم الرحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم وصبرتم فنعم عقبى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين يا الله ya Rabbal. Naik sadok kalau panjang kudana abruga-abruga. Ari pidato ulah sok panjang-panjang beuteung kuring kukurubukan. Insyaallah sanes waktu seorang tiasa tepang deui. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Ojan, Kanggo Ojan.
kecil